Duh, tara-tara si Hansip. Ada nyium sepatu. Grup boy itu ditagih-tagih. Bobo pohon. Ulah. Beneran si Hansip teh bersih kok. Ah, sepatu masih bersih nih. Jong bikin lagi ah. Kacaan aing aya tugas anyar euy. Pimpinan merintahkeun urang aya job cenah. Aing semangat ini teh enak keneh. Kala euy geus pantes aing gagah aing. Kela rasaan lempang asa kumaha gitunya gejet-gejet pugu. Naon nu salah ye? Baju geus alus, topi siap. Kela naon euy? Kela euy asa bingung euy. Asa tegeunah kitu teh. Aduh. Paingan tegeunah euy. Calanana lain atuh. Kudu balik deui aing. Rupa-rupa pisan. Tah, iya beres. Hese jadi aparatur negara teh sebagai keamanan. Beres nama. Ini deui aing. Aya nu aneh euy. Aduh. Kantong poho. Aduh. Aing tadi indit. Kela. Urang teh tadi teh indit. Nah, baik di ka imah. Balik ka imah. Oh, benar. Balik ka dieu teh hayang kopi. Kena hirup euy. Tapi hayang ngarokok heula ieu teh euy. Kayak bensin aya. Aduh. Tapi orang pikir-pikir, naon atunya tadi teh bet ini lelumpangan deka itu sok tengah arti orang oke. Ini tadi itu balik deui, ini tadi itu balik deui. Tengah arti ah, mending ngarokok ngeunah santai we. Segar ya hirup we. Nah, amareng nyebut Hansip. Kela. Asep lain. Lain atuh. Lain kela. Juned. Aduh, menyatu wawuh, orang teh sebat dalit maneh. Kela. Asep lain, Juned lain. Eman. Astagfirullah. Lain sip. Lain deui wae kela. Kartika. Jauh ka ngaran Kartika tuh. Kadia. Sakadia. Geura ari maneh kunaon? Menyatu wawuh ka urang. Kira urang keur naon tadi ge urang bingung di dieu teh euy. Cik maneh ngaran saha? Da urang asa wawuh. Ngaran maneh teh tapi saha gitu. Urang dadang teh Asep.
Aduh, mau itu buka udah. Dadang, kela. Sepengetahuan orang di Kabupaten Bandung kan aya 2 ngaran Dadang Tedang. Dadang Nasir jeung Dadang Supriyatna. Mati itu semua itu mah. Oh, Bupati. Kela-kela dah. Wow. Keren. Hiji. Wow. Dan rek dijual moal eta euy. Cigana pantas ku aing dipake eta. Cik rek dijual moal ieu. Oh, ada nyinjem. Oh, ditawar. Geriang. Dijual moal ada euy. Wah, itu sih mau sepatu peninggalan zaman Belanda atau gimana? Wah, ulah kitu atuh jeung babaturan mah. Jual lah ka urang lah, urang butuh ye. Sok sik sabaraha lah urang ditawar ye. Cing, marina sabaraha ieu? Keke, samun ditinggali mah euy. 200 lah kurang lah. Hah? Punya barang hari dia ditawar 200 itu. Wah, mau lebih. Tuh, jangan modal-modal nah Jeung babaturan atuh lah piraku 200 geus jadi kurangan dibeli. 2,5 lah sok kalian tuh. 2,5 ya, Rek? 2,5. Aing euy duitan 2,5 na deui. Tapi da aing bogo karena sepatu ieu euy. Bae dang ku aing dibeli lah. Sok. Laan atuh. Enggak duitnya. Kela long hitung kela. Tah, 2,5 Aing mah teu bisa nawar pisan. Ya 2,5. Rasip, perang buka rasip. Buka tuh. Paguh yuk nih. Dan tong dipenta deui dang, mesti beli teh kade. Wah, tuh. Urang mau dinjem-dinjem ieu dang euy. Mana tuh orang buka sendal tuh yuk. Kela senal mah aya. Ya paling dek nyeker tuh. Kopes. Belegu si Dadang mah. Harga sakieu. Wah, nih aya 2,5. Simpen lah orangnya. Nah, simpan lah. Si leungit. Tah, pake senal urang dang. Ah, sama aja sendal deh. Itu sendal itu tuh, mari tuh. Ah, bisa nyeker lah. Wah, kalau tuh inget tuh. Ayo nyeker ya. Buka 2,5 ya. Oke, sebelahnya, ayo. Dipikir-pikir mah aing teh lomba lain, munding lain. Kita tadi aing leumpangan dengan piduiteun kan kaitu eueuh tujuan, red ka dieu eueuh tujuan. Eueuh mereka cai-cai acan. Kita tadi aing aku nyotan ieu we, tuh penyotan jukut. Acuy mana mah teh Dadang? Eta si Acuy mah eta apal si Acuy. Baturan kene si Acuy. Sepengetahuan urang dang. Nu ngaran Acuy mah ngana aya 2 di Kabupaten Bandung sia teh. Acuy mana wae? Acuy Supriyatna jeung Acuy Nasir sia teh. Acuy eta mah ada amplop. Mesti ganti. Tiba heula. Udah coy. Pucuk dicinta bulan pun tiba. Tak tadi haus ningali itu dah lo badahareun. Tapi ya. Tuh, ya, lagi. Jual meta Dadang euy. Bener cek maneh euy. Acuy. Tapi di Kabupaten Bandung kan Acuy teh balageur. Bayar tapi Tak ramah pisan. Anjay. Awas. Laos? Tatu. Mangga. Aduh. Aduh, haus. Haus beki. Asa kakarek. Di rumah nu kieu.
Sudah biasa nage mana mah bajigur atuh. Ngrek bajigur dibere minuman kieu heueuh atuh. Acuy mana dang itu teh? Eta satu ya bangunan ya. Bau. Kira-kira teh. Masih teu inget dang euy. Dang, nah si Acip, tak apa engkau lah. Kemana atuh? Dia kali dia panjang. Ya si Acip ayeuna keur pohoan. Mana bisa butuh duit sok. Heureuy ya. Urang itu menang sepatu 200.000. Mana sepatu mana yang naken? Sok ya. Cepatan gitu. Ari didinya ka direk naon? Apaan tadi di gerowan, Cip? Usaha Wancip nih Dadang. udah mana ngageroan sih, acuy? Heeh, pan tadi tah dieu. Kala pan ada mang saya si Acoy. Nah, orang itu aya perlu gala. Ada mikirna duit tadi teh sama Ican. Heeh, atuh sok. Oh, naon sepatu nanya? Heeh. Dan Sing awean kawannya. Oke. Iya siap Dang. Ya, ayo. Ayo ayo Dang. Coy, dia pindah tuh, coy. Oh atulah di Cip. Cip. Main aku. Jadinya pokok dulu ke urang. Keke acuy. Oh, heeh. Karek inget euy. Acuy mana teh incuna Bang Omon. Tah, eta Cip. Bener pisan. Ngomong tadi atuh incuna Bang Omon ketemu Bang Munding. Eta apan munding teh baheula teh pan jeung didinya lain. Bener. Keke ngomong-ngomong, cuy. Rek naon ka dieu? Apa urang teh tadi teh di geroan. Heeh. Dang, jangan Cip. Tah, urang teh kabeneran. Kebenaran naon? Pan ka dieu teh dek nagih hutang, panginjem duit, harita teh lain. Keke. Utang. Urut naon toh? Apaan teh heula ngomong? Apaan waktu keur naikan munding teh pan kapanggih ku urang, teu beja-beja dek pinjem duit cenah. Beja tuh. Ya moal tak oge. Urang podo deui sabaraha utang teh ka mana teh? Sabaraha? Tak kabeh mah ukur 300 harita teh. Pinjem teh. Kau mesti bikin ke si Dadang 2,5. Aduh. Bayarlah cuy, dibayar kurang. Nya kudu atuh. Sabaraha? 300. Tapi cuy ngan aya 2,5 cuy. Kembali lah. Aduh, 2,5 oge. Aing. Hiji. 2,5. 2,5. Geus punahnya cuy, tong nagih deui ya. 50 deui iraha. Oke, engke. Hah? Dibayar engke. Oh, ematnya perlu ditagih ya. Siap. Nuhun geus ngahutangkeun ka urang cuy. Awal tuh pan kita kan teman. Siap. Aduh, bener banget. Kudu saling membantu. Baladir betul main KBG. Si Dadang, si Acuy. Syukur. Teu sia-sia aing. Isuk-isuk ingin ditang. Balik menang wae ke 2,5. Lumayan. Cip. Urang balik heula atuh nya. Syukur atuh. Nuhun atuh nya. Siap. Cing cager nya. Siap. Ayo Cip. Siap. Baladir bener. Nu hiji baheula ngahutangkeun duit ka urang meureun baheula tapi urang poho. Tapi meureun ngabantu urang 300.000. Si Dadang bagel pisan mah. Sepatu alus dijual 2,5. Aduh, Dadang didoakeun sia Dadang. Sigera milik. Balageun. Tis keke. Aya nu salah ya euy. Si Dadang ngajual sepatu kurang dibeli 2,5. Si Acuy nagih duit. Keke. Jangal euy. Aya nu jangal ieu. Keke. Urang inget-inget heula ya. Flashback ka tukang ya. Kela. Sip. Dang. Naon dang euy? Eta urang aya perlu itu teh. Pangabutuh naon maneh? Urang teh sepatu. Kan urang isuk teh latihan surikiti. Dang. Urang mah teu boga sapatu. Ieu euy, ngan aya ge sepatu hang sih batu dang euy. Atuh hasil jeung surikiti mah 11 12. Sarua. Aya urang dang. Dimulai mah sementara mah. Heeh, tapi tong lila teuing. Moal tuh kayak pulang ke deui lah. Oke, urang cokot ratunya. Lila. Heeh. Tuh, dang. Ieu sepatu hansip urang. Karanti tugas. Omat ulah lila teuing.
Wah, palingnya supi dikeun deui lah. Kade jaga ye. Mahal sepatuna euy. Kalau mah gampang. Urang balik gerak tuh. Heuh sok. Siap-siap besok. Kadenya orang isi tugas jadi hansip, sepatu eueuh pan bingung. Ya, kalau Mas. Anu sip. Oi, siap dah. Dadang. Wae. Roda air bejang aja kesalahan bos. Ayo. Pas ada ya, kurang pinjam duit. Keseueur hulu. Papajikan gede beuteung. Si hansip wae ieu. Cip. Cip. Asa nu ngagoran urang jet euy. Saha? Dieu kadenge. Cip cip cenah. Bancet eta mah. Bancet gitu. Bancet. Tapi bancet nah tapi jentre gitu cip cip cenah gitu. Teuing sahanya. Cikeula. Si Acuy juga teh saha we cuy. Tek naon maneh cuy? Cip. Tadi duit tuh ngobrolna udah kayak perlu. Mana emang paling oge nginjem duit. Udah gua tuh ah. Naon cuy ngagoran urang. Nah beseurik sia teh. Masa sedikit kurang teh. Heeh. Kurang teh aya perlu. Sok to the point naon perluna. Pamajikan ya. Pamajikan kurang teh keur majehna ayeuna teh. Budak kurang leutik keneh. Heeh, lah ngarti. Sok pokok utama rek naon? Minta tolong minjem duit. Nah, gitu tadi tuh ngomong minjem duit sabaraha? 2,5 aja. 2,5. Aing ningali maneh beungeut aing teh. Enggak sedihkeun. Tapi ulah lila teuing. Soalna ieu duit rek dipake ku urang. Tah 2,5. Cip boga. Geus bae pawa. Beungeut geus sedihkeun lah. Alhamdulillah Cip. Banget. Bisa Cip. Omat ulah lila teh. Cip. Alhamdulillah Gusti nu Agung baekeun Cip ting menang rezeki tah. Lumayan lah. Tuh nya. Cek aing jangal. Pan si Dadang teh nginjem sepatu teh ka urang. Eta teh sepatu urang diinjem ke si Dadang, tapi dibeli deui ke urang. Goblok si Dadang geus nipu. Aduh, si Acuy deui. Pan aing teh inget si Acuy nu nginjem duit teh cerik-cerik ke pamajikan cenah. Majikan geus bulana anakna laleutik keneh. Pan si Acuy nu nginjem duit ka urang. Nah, si Acuy nagih ka urang. Gelo. Kudu disusul mah. Ku aing disusul dua anak si Dadang hanas ku aing didoakeun cing loba milik loba naon si Acuy didoakeun nipu ka aing. Berarti di Kabupaten Bandung ngan dua anu nipu aing. Si Acuy jeung si Dadang. Hah, goblok teh.